Ngamumule basa Sunda di zaman digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji ka Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa. Shalawat senarang salam mugia tetap ngocor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusing kuring dipilih hormat, dina dongeng ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan nasib basa indung urang di dunya digital. Hadirin sadayana, dina zaman ayeuna urang langkung sering nyepeng handphone tibatan buku. Dina media sosial, urang langkung sering ngasadeungan atanapi basa gaul anu campur aduk. Patoresanana, nah urang masih keneh reupeus bangga nyarios nganggo basa Sunda. Basa Sunda teh jati diri urang. Mun urang sorangan anu ngaku orang Sunda tos era nyarios Sunda, sadeui nu bade ngajak basa Sunda teh sanes sartosna urang katinggaleun zaman. Sabalikna, urang kedah tiasa ngagunakeun teknologi pikeun nerapkeun kabudayaan urang. Ku cara nyieun konten kreatif anu mangpaat nganggo basa Sunda anu marenah. Hayu urang buktikeun yen urang Sunda teh jalma anu modern tapi teu poho kana akar budaya. Sakitu anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya basa anu kirang marenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.